Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasadayana wilujeng enjing painten sim kuring bade sedikit bercerita tah kamari teh nya murang kali teh ngajak jarah ka Cikundul cenah hoyong terang ka Cikundul. Ya alhamdulillah sim kuring sareng rekan-rekan teh tiasa jarah ka Cikundul. Saha anu di Cikundul teh sadayana oge pada terangnya eta Raden Jaya Sasana Arya Wiratanu Datar itu tah. Upami nili kana silsilah namanya mulai ti Cibeber anu katangkap ku daya tangkap Bandung Kuping Abdi kitu upami ningalikeun kana medsos mah sim kuring teh ka terbatas paningali kitunya dina aksara mah janten upami ti Cibeber mah nyaeta Raden Arya Cikondang bin Raden Arya Nata di Manggala dalam Kidul Gunung Jati Jeborod Cianjur bin Raden Jaya Sasana Arya Wiratanu Datar dalam Cikundul bin Raden Wangsa Goparana Subang bin Sunan Ciburang Raden Arya Saringsingan bin Sunan Cibinong Raden Arya Kikis bin Sunan Parunggangsa Dewi Ratu Singalarang binti Ibu Simbar Kancana bin Prabu Talaga Manggung tak gitu. Jantan alhasil alhamdulillah gitu tah pendiri Cianjur teh nyaeta Raden Jaya Sasana bin Raden Wangsa Goparana. Ari Raden Wangsa Goparana teh ayana teh di Subang gitu. Jantan alhamdulillah kitunya ya nyangkut oge gitu ka Bapak urang sadayana Bapak Dedi Mulyadi Bapak KDM gitu langkung uninga. Ternyata urang teh geuningan Cianjur sareng Subang larang teh wargi sanes wargi deui nyata Subang teh selaku ayeuna luluhur Cianjur. Tah Cianjur teh gaduh luluhur nyatana Subang. Ari Subang teh gaduh luluhur nyatana Majalengka gitu. Anu disebutkeun Kerajaan Talaga Manggung kitunya. Itu. Tah ayeuna turun ka handap ayeuna Bupati Cianjur kersana Bapak Dr. Wahyu tah ayeuna teh Bupati Cianjur Bapak Dr. Wahyu Ferdian teh nyaeta Bupati urutan anu ka-38 kitu nya gitu. Alhamdulillah sakali deui urang selaku warga Cianjur sareng Bapak Gubernur Jawa Barat teh nyaeta Bapak Dedi Mulyadi ti Subang teh urang teh wargi sanasa tah kitu. Sareng ka mana deui cenah ka Ciamis cenah. Kitu nya. Painten sementari sakitu painten anu kadugikeun ku sim kuring kitu dina lepatna hapunten diantos koreksina dengan cara yang bijak tapi ieu teh da ukur ngadangukeun tina wawancara ti jeruk kunci waktos sim kuring silaturahmi ka Situ Sanghyang kitunya gitu. Painten sakitu anu kadugikeun ku sim kuring mugi aya mangpaatna kanggo khususna kanggo warga Cianjur oge umumna mah kanggo warga Jawa Barat oge kanggo warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.